disiksakeun di alam kuburna saupamina aya dina siksaan mugi sing diangkat dina siksaana amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tubina bi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asirin alaika yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wafiqna li isabati sahabat zadina zaiqa wal irtiyaban fa'na wal muslimina bima hawahu hadal kitab. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tajibu zakatul fitri bisalasati asya'a al islamu wa bi urudi syamsi min akhiri yaumi min syahri ramadana wa wujudul fadli an kutihi wa kuti iyalihi fi dalikal yaum. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sumu ramadana mu'allakun bainas sama'i wal ardi illa bizakatil fitri. Wa qala idwan man hadara majlisal ilmi fi ramadana kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadami ibadati sanatin. Sabadana nyanggakeun kahormatan tahiyatul Islam kasadayana wabil khusus ibu-ibu sepuh anonna ngucapkeun maupun anu tebihna. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah warga kampung Cihoanye ieu dina dinten Salasa anu sok biasa diayakeun rutinan ba'da asar ayeuna digilirkeun kana waktosna wayah kieu. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana urang cicingna di ieu tempat majelis anu mulia munggu Allah Subhanahu wa taala masih ngahasilkeun sababiah ridho Allah, magfirah Allah, pangampura Allah. Oge mudah-mudahan urang sadayana mungkin uih di ieu pangawasan masing hasil ilmu anu manfaat,
amal anu soleh, iman anu sampurna, kalayan pupus husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan deui urang ngadua ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, urang ngalaksanakeun saum ti kaping hiji dugi ka beresna. Muga-muga masing aya panampian Allah sing kasari kabukti karasa kanikmatanna engkin di alam kalanggengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ku kituna urang sadayana ngalaksanakeun netepan tarawih di malam anu pertama dugi ka beresna. Muga-muga sing ngahasilkeun rupa-rupa kauntungan netepan tarawih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo salajengna ibu sadayana simkuring satu acan leraskeun tugas dina waktos anu ayeuna anu langkung utami ka ibu-ibu sadayana bade nyuhunkeun heula dihapunten. Sok sanaos jarang papenak tetep namina jalma, masalah migawe dosa mah kumaha wae carana. Ku kituna ka ibu sadayana simkuring dina waktos anu ayeuna hoyong dibebaskeun. Kinten-kintena ibu sadayana bade ngahapunten moal kaji simkuring. Alhamdulillah sok sanaos ibu-ibu paribasana jeung abdi jarang penak namina jalmi anu tadi teh bilih sinareng bisi aya dosa perdosaan sinareng di simkuring, khususna simkuring dina waktos anu ayeuna parantos namprakeun dua belah tangan anu terbuka kanggo ngapunten ka sadayana. Alhamdulillah. Terakhir ibu sadayana ku ayana urang dikantunkeun ku pangersa kasepuhan anu ti Cibuntu ngantunkeunna dinten Jumaah teh. Hayu urang sasarengan, hayu urang doakeun ku urang sadayana, oge urang kiriman ku bacaan-bacaan anu akur sinareng hukum agama. Mudah-mudahan urang doakeun urang sadayana, sepuh urang sadayana, kasepuhan urang sadayana anu ti Cibuntu, muga-muga ngantunkeun alam dunyana sing nyanak iman sinareng Islam anu sampurna, pupus husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli wa liwalidayya. Amin. Mudah-mudahan sakali deui ibu sadayana nu diaoskeun surat Al-Fatihah sok sanaos sawangsulan, muga-muga sing didugikeun ganjarana ka pangarsa guru urang sadayana, kasepuhan urang sadayana nyaeta anu ti Cibuntu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Umumna ka ahli kubur warga kampung Cikonye. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu sadayana ayeuna simkuring ditugaskeun hakikat ku Allah di ieu majelis taklim. Kumargi anu ngeusi teh aya seueurnya aya sabaraha jalmi Bu?
opat anu tangtos simkuring tugas anu ayeuna moal kapenap deui dina sasih anu disebutkeun Ramadan da masing-masing ngagaduhan tugas. Ieu simkuring ibu sadayana arek ngabahas masalah ilmu hal. Ari ilmu hal teh ilmu garapeun anu dipigawe ku urang ayeuna. Ibu sadayana kinten-kintena butuh teu ilmu anu rek dipigawe ku urang ayeuna. Butuh teu Bu? Butuh. Ku ayana pidau Kangjeng Nabi urang rek nyieun amal kahadean wabil khusus hubungan sinareng Allah oge umumna jeung papada urang mangka urang kedah disiapkeun mujadi ilmuna supaya sah jeung jadi ditarima ku Allah. Rek nyarioskeun naon atuh ibu sadayana? Hiji kauntungan jalma nu tolab ilmu khusus poe ayeuna. Saur Kangjeng Nabi man hadara majlisal ilmi fi ramadana kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadami ibadati sanatin. Man hadara sing saha wae jalmana nu hadir, sing saha wae jalmana nu aya di dieu kecapna teh berarti umum lain khusus. Ari umum mah ngeusikeun hartina teh bade istrina, bade pamegetna, sifatna bade parawan bujang, rana jeung duda, aki-aki jeung nini-nini, oge pangkatna rek masrakatna, rek jabatna, rek beungharna, rek miskinna, rek kampungna, rek urang kotana, eta jalma teh aya hadir di majlis taklim bari bulan Ramadan dina waktos anu ayeuna. Kataballahu ta'ala lahu, Allah bakal nuliskeun ka si eta jalma kana buku amal kahadeanana bikulli qadami ibadati sanatin, tiap lengkahna nyaeta ngalaksanakeun ibadah sataun. Jadi urang simpulkeun ibu sadayana warga kampung Cihonye, ibu-ibu khususna poe ayeuna ngalengkahkeun dua sampeanana salengkahna mangka sarua jeung ibadah sataun langsung dituliskeun dina buku amal kahadeanana. Untung teu Bu? Kahartos Bu? Sok hitung ku urang lamun Cihonye kidul ka dieu sabaraha lengkah dikirakeun 100 lengkah. Poe ayeuna urang teh geus ngalaksanakeun ibadah 100 tahun. Aya urang dieu umur 100 tahun aya? Moal aya. Tapi jeung ilmu mah perjalanan gampang sanajan berat, sanajan hese, tapi jeung ilmu ku perjalanan bakal enteng. Tos urang
ngalengkahkeun dua sampean bari bulan ayeuna tolab ilmu nu disebutkeunana mangka tina salengkahna sarua jeung ibadah sataun ieu pidauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah cek ibu-ibu teh alhamdulillah urang teh bersyukur ka Gusti kajag-jagan geuning si horeng ngalengkahkeun urang teh gede pisan kauntunganana. Hiji tanya kauntungan dina tolab ilmu, tapi luar tina bulan Ramadan mah mangka teu aya kecap eta paling oge manin takola liat ta'alama ilman gufiro lahu qabla ayah tua sarua ieu eusikna ngahartikeun umum jalma ngalaksanakeun talab ilmu luar ti bulan Ramadan mangka samemeh ngalengkahkeunana geus disampakeun pangampura ku malaikat jeung malaikat Gusti hampura warga kampung Cihonya ieu ibu-ibu kusabab ngalaksanakeun talab ilmu bulan anu luar Ramadan sarua eta oge untung-untung kene gitu. Nu katiluna ibu sadayana ilmu garapeun urang anu ku urang geus dipigawe anu ku urang can dipigawe nu geus dipigawe supaya urang bungah anu aya nu sedengkeun dina peutingan sabada netepan Isya teh sok diayakeun salat tarawih. Berarti ibu sadayana penting tadi teh maleman ka 11 terus tuh bu ayeuna kaping 11 sasi Ramadan. Nah kumaha geura kauntunganana penting tadi ngalaksanakeun salat sunat tarawih saur dina kitab Durratun Nasihin dijelaskeun kauntunganana wa fi lailati hadiyata asarata yakhruju minad dunya liyaumi walada min batni ummihi. Hartina urang ngalaksanakeun salat sunat tarawih penting tadi kaluar ti alam dunia maut disebutkeunana mangka eta teh lir ibarat hiji budak dikaluarkeun kudu jadi inungna dina pada bersih teu aya dosaan. Alhamdulillah untung teu bu jadi contohkeun ge disapertikeun hiji orok dikaluarkeun tina jero beuteung nu jadi inungna alias dilahirkeun ka alam dunia teh teu mawa dosa sadetik teu mawa dosa saeutik-eutik acan bersih eta budak tah urang ge sapertos kitu. Kabita bu alhamdulillah penting tadi urang netepan tarawih. Aduh urang mah teu hanya kalma tong putus harapan ieu ilmu garapeun urang anu bakal dipigawe penting ayeuna teh meureunnan maleman ka 12 saur Kangjeng Nabi ngajelaskeun wa fi lailati saniyata asarata jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Komo ibu ieu mah sing saha wae jalmana netepan tarawih maleman anu ayeuna penting ayeuna maleman ka 12 engke di poe kiamah golongan eta jalma nu netepan tarawih maleman ka 12 teh nu jadi pamenteuna
lir saperti bulan purnama dina maleman 14 caang tebu ngagempur katingali gening itu mah golongan teh meuleuk-meuk. Oh berarti karinanya we penting ayeuna urang salat tarawih henteu gitu. Cek budak zaman ayeuna mah budak baheula kolot ayeuna nini mun arayeuna ka incuna ujang incu aing sia teh ari rek puasa teh kudu jeung tarawehna naon sababna lamun maneh puasa teu taraweh hapa maksudna mah kadinya eta teh moal meunang kauntungan taraweh malam pertama jeung nepi ka satuluyna geuning eta kauntungan ngungkul bahasa teh hapa ari hapa lamun cara pare mah berarti meureun teueus sih kolot eta nyarios seperti kitu teu kaharti ti lama tapi ayeuna mah geuning oh si horeng nu jadi nini kana jadi incu ngomong kitu nitah kitu teh titah dikeureuyeukkeun jeung tarawih. Nah geuning kabuka dina kitab Durrah dijelaskeun eta teh pamenteuna ngagebrai pamenteuna caang beribarat bulan purnama tanggal 14 kartos. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan taufik hidayah ku Gusti maleman anu ayeuna ngalaksanakeun salat tarawih. Ngan kade di salat tarawih na oge tong tibang ala kadar salat na wungkul nu tadi teh sing keuna sing adeg sing akur jeung ilmu salat tarawih. Punten ibu sadayana ari di urang kampung Cihonya ieu salat sunat tarawih raresep anu kenor atau napi anu gancang tuh eta gancang oge ari akur jeung ilmu nama pek teh teuing asal bener jeung ilmu nah sanajan kenor tapi teu akur jeung ilmu na teu kabawa katinggalkeun rukun-rukun salat anu 17 suratna babacaanana nepi ka bener Fatihahna teu beres meureun moal meunang kauntungan nu aya dina ieu kitab. Kumaha ibu sadayana gancang bari akur jeung ilmu na lamun urang ngalaksanakeun salat sunat tarawih panggeuning ari rumasakna imam sok gancang mah sok aya tanbeh cek imam teh pasadayana jamaah salat sunat tarawih wayana urang mah da salat tarawih teh sok hayang gancang di mana selaku abdi imam maca Fatihah tuturkeun ku jamaah sadayana ka eta makmum teh engke di mana-mana imam aya kecap amin cirian dirinya engke kari nuluykeun imam bari gancang babacaanana urang geus sababiang engke kari nuluykeun kabrik malbu maca Fatihah beres moal maca Fatihah anggeus moal anggeus ku sabab urang nuturkeun bacaan Fatihah imam ceuk imam gancang bari akur jeung ilmu diwasolkeun bacaan Fatihah mah beres takbiratul ihram dieusian ku niat salat sunat tarawih 2 rakaat
Cek eta imam teh diwasolkeun maca Fatihana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin gitu beren ya. Ari amin atuh sok disentakeun, tong nyalahkeun ka makmum kade da imamna kusabab maca dolimna oge geus nyiapkeun. Da lamun dileuleuykeun aku tadi moal tararik ieu moal disentakeun ieu nya. Da sabab moalkeun mah atuh nadana mahnya ari selaku nu jadi imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, paling lagi amin. Gitu eta teh jeung ilmu mah. Nah, sedangkan ibu sadayana bacaan Fatihah dina nalika ngalaksanakeun salat sunat tarawih, ngajadikeun rukun salat kudu nepi ka beres, ulah diruksak, ulah dikurangan, ulah dileuwihan. Lamun teh mah macana Fatihah teu beres nu tadi teh moal hasil ganjaran anu pamenteuna sapertos bulan purnama mata kudu beres maca Fatihah gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Geus teu bener eta teh. Teu keunakan ilmu tajwid. Lan sababna lam jeung iya di dinya pan aya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta kusababiah ieu leungit alias teu kabaca wayahna salat eta jalma teu beres Fatihahna mangka teu sah salat tarawihna gitu. Gancang bari jeung ilmu. Atuh pola entong gancang teuing misal teh mare kenor tah nu tadi teh kenor mah sok ditaringakeun. Bila teuing taralaku wow malahan mah ieu teh sahayu imamna hiji imam teh nu geus kolot meureun sok lambat kadua imam teh pemuda keneh sae bapannya pemuda jeung kolot mal mungkin eta kolot nepi ka ngimaman kos kitu saibang wah ieu mah bangsa ning lila euy eangan masjid anu rada gancang dipapai masjid teh ngan teu kitueun ibu sadayana ngaran jelema geus dibere ngarti taufik dari Gusti hayang salat teh anu tenang sok ayeuna mustamina makmumna nu geus karolot gue imamna teh budak mah diepreskeun wah pokona aing mah moal hayang di tarawih kadinya non sababna arakah nyeri tubur ngaringkuk teu kabeuring kitu teuing atuh ulah tumaninahna kadenya jeung ilmu maca tasbihna sakali atuh bari aya tumaninahan nya lamun urang salat sunat tarawih ciga nagancang padahal pembacaan bener ngadua tong lila teuing dina sabada netepan isya nu kaduana beres tarawih tong lila teuing dina bacaan insyaallah tah lila teh kusabab loba tinggal dua lila teuing eta teh ya gitu sok ibu sadayana urang ku ayana dina peutingan sok ngalaksanakeun salat sunat tarawih nu peuting ayeuna kauntungan sapertos kitu tilu anu urang ayeuna hasil teh beriji Bu tilu nu kaopatna ieu hasilna poe ayeuna abdi moal ngajelaskeun masalah dina
non hukum puasa dina ganjaran puasa bakal dicokot kusabab ilmu garapeun nurek dipigawe ayeuna mangka rek nyarioskeun masalah nu aya hubungan kana zakat fitrah. Mana masalahna dina zakat fitrah saurna ieu kitab nu aya dina kitab Bajuri Juz kahiji halaman 278. Paslun wa tajibu zakatul fitri bisalah sati asya'a. Dina ieu pasal rek nyarioskeun masalah zakat fitrah wajib ngalaksanakeun zakat fitrah teh lamun aya 3 perkara. Tegesna 3 perkara eta ngajadikeun kawajiban jalma ngaluarkeun zakat fitrah. Kumpul we anu 3 wajib tah zakat fitrah. Mana atuh hiji-hiji anu 3 teh al islamu kahiji agamana kedah Islam pala kahiji jalmana jalma Islam lamun lain Islam mah teu wajib zakat fitrah. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumi min syahri Sa'ban Ramadana. Nomor kaduana nyaeta timimiti surutna panon poe ka akhirnakeun bulan Ramadan. Kin kabayuna aya katiluna wa wujudul fadli an kutihi wa kutiyalihi fi dalikal yaum. Oge ayana saleuwihna tina kadaharan anu disebutkeun kadaharan pokok beas di urang masing-masing kadaharan pokok anu matak muatkeun aya saleuwihna poe eta tah eta teh wajib ngaluarkeun zakat fitrah. Teu aya nu 3 perkara salah sahiji teu wajib zakat fitrah gitu. Nah kumaha kera kauntungan zakat fitrah saur Kangjeng Nabi sumu Ramadana mu'allakun baina sama'i wal ardi ila bi zakatil fitri. Kauntungan jalma ngaluarkeun zakat fitrah teh saum urang sadayana bulan Ramadan teh dicantelkeun antara langit jeung bumi. Ayana berarti puasa urang teh di awang-awang kaluhur teu nepi teu tembus ka handap teu turun. Aya di tengah-tengah bu puasa urang teh tah tanggal 1 nepi ka tanggal 30. Puasa bulan Ramadan urang ayana di tengah-tengah kaluhur ka langit teu nepi ka bumi teu turun. Bisa tembusna kaluhur teh illa bizakatil fitri terkecuali dikaluarkeun zakat fitrana kakara tembus kaluhur alias ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Kitu can beres masalah teh bagani. Bagani geus bura. Jam baraina Bu? Perapatenya dah kurang deg-degan ieu kauntungan unggul tadi kumaha deui atuh cenah eta jalma teh misal ku ayana dina bulan anu ayeuna urang nyaeta ngaluarkeun zakat fitrah di antarana sapertos anu tadi teh wajibna jeung teu wajibna ngaluarkeun zakat fitrah teh kos kumaha. Tadi mata kawajibanna 3 perkara kade lamun kumpul nu 3 perkara der ngalaksanakeun zakat fitrah. Wajib fitrah teh kos kumaha nu 3 kumpul eta. Saur dina kitab lamun urang wajib ngaluarkeun zakat fitrah teh ngalaman nyorang 2 juj 1 juj akhir bulan Ramadan
sajud awal bulan Sawal. Urang hartikeun supaya mereka harti. Sajud awal bulan Ramadan nya ye. Sajud akhir bulan Ramadan. Hiji sajud akhir bulan Ramadan dieusian poe motong. Dua sajud awal bulan Sawal nu dieusianna teh maleman lebaran. Lamun urang ngalaman nyorang 2 juj akhir bulan Ramadan awal bulan Sawal akhir bulan Ramadan teh poean motong da geus akhir katos teu Bu. Ari awal bulan Sawal teh maleman lebaran. Contoh urang teh tanggal 11 teh rek fitrah utamana pihak keluarga ngan eta teh sok dibalik sok budak heula eunah teu matak naonan ngan kautamaanana tuh. Bulan nah gitu. Ya, jadi nyokot keutamaan nama pihak keluarga heula salakena heula, inungna heula, kakanak-kanakan urang mah sok diheulakeun teh anak. Tos. Tah urang teh ieu tanggal 11 teh ayeuna teh fitrah. Fitrah caritana. Nepi ka eta jalma begitu fitrah beres caritana pas berang geus kitu ngaranna oge nu jadi nyawanya nu jadi umur jih eta jalma teh mau tanggal sabaraha tanggal 25 eta jalma bakal ngalaman moal akhir Ramadan awal bulan Sawal. Wah. Pakani geus fitrah. Ceuk hukum agama menang dicokot deui eta fitrahna. Ya. Naon sababna? Heupan kaburu maot. Teu kudu dicokot teh geus sedekahkeun. Misal lamun eta jelema nanyakeun ka urang, "Meureun eta beas teh bakal beunang kumaha eta beas?" Beunang dicokot deui. Da kaburu mah gitu. Oh, ya. Naon sababna da tibang nyorangna oge sajud akhir bulan Ramadan gitu acan kaburu pos gitu. Nu kaduana ibu sadayana loh nya eta jalma ku ayana ngalaman sajud tina akhir bulan Ramadan atanapi eta jalma ngalaman 2 juz anu disebutkeun 2 juz teh anu tadi teh nya caritana eta jalma teh yeuh contoh meureun aya nama gering geus tadi gering banyak aya nama urang boga anak caritana ibu-ibu teh rek ngalahirkeun nah geus ngalahirkeun kitu caritana naon kaluar eta orok teh bari kaluarna eta orok teh batur mah meureunan maleman lebaran teh takbir nya takbir tah ari ieu mah ngariung-riung nu jadi anak tujuan rek ngalahirkeun ari pas beurang ngalahirkeun anana teh
tas magrib ku ayana geus bararukak alias malaman lebaran. Eta budak maleman lebaran ku ayana ngalaman sajud awal bulan Sawal wungkul da kaditu nama eta budak teh bakal hirup ari akhir bulan Ramadan. Eta budak ngalaman teu nya da ku sabab kalak ngalon ngalahirkeun tas magrib geus eta teh geus naon geus magnon geus kasukeun malaman lebaran. Tah eta teu wajib budak dipitrahan. Naon sababna? Ngalaman sajud awal bulan Syawal. Ari kitu mah anak urang pas begitu rek ngalahirkeun teh. Nah, batur mah biasa meureun rek buka teh kuyak-kuyak teh di dapur masing-masing di imah masing-masing tujuan persiapan buka. Beresnya teh keluar jam 5 si nu jadi orok ku ayana nu jadi orok nate kangalahirkeunana teh memeh magrib. Nah ari memeh magrib mah eta wajib fitrah sabab nyorang 2 juz, hiji akhir bulan Ramadan, 2 awal bulan awal bulan Syawal. Pengalaman budak udah hirup tah. Lamun cek bahasa mah geuning bararuka batur mah paruasa ari urang mah henteu ngan hirup eta budak teh kaluar ngajuru gitu memeh magrib bulan Ramadan dina malaman motong dina poean motong. Eta budak sanajan naon kaluarna nepi ka anyar keneh ku sabab ngalahirkeun anak memeh magrib teh malaman 2 juz akhir bulan Ramadan malaman takbir awal bulan Syawal. Eta teh nya eta nu disebutkeun naon bulan Syawal. Tuh kertos pokokna mah kieu we lamun ngalaman 2 juz nu jadi anak urang ima kusababiyah maot wa ima kusabab ngalahirkeun tahnya 2 juz deh nyaeta sajud akhir bulan Ramadan eusina poean motong, sajud awal bulan Syawal eusina maleman lebaran. Eta wajib dikeluarkeun zakat fitrahna. Lamun henteu ngalaman henteu nyorang 2 juz we mangka teu wajib ngaluarkeun zakat fitrahna. Niatna tos pada uningan sadayana nyata nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi pardon lillahi ta'ala. Lamun urang jang pribadi sorangan kawakilan mah cek urang kareta geurina hade abdi kawak niat abdi kawakilan ku casalaki abdi fitrah sakula fardu lillahi ta'ala. Lamun kawakilan mah kudu aya kecap kawakilan salaki, kawakilan anak, kawakilan tatangga, kawakilan tunjing ieu. Sebat nami genana supados tangtos. Kumaha? Kaputranya sami cek urang teh lamun diarabkeun lah nya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi hartina teh seja abdi kawakilan zakat fitrah ku ngaran anak abdi si anu sakula fardu karena Allah. Lamun ku Arab teu bisa mah da Allah langkung uning sadayana bahasanya kereteg manusia tos we diletek dina hate urang teh kawakilan usaha wae kitu. Tuh.
eta mah niatna sapertos kitu lamun jang pribadi mah an-nafsi soan grek bahasa gitu ge an-nafsi soan lillahi taala cek urang keretageun dina hate bu nya tong diucapkeun gade lamun teu diucapkeun kudu balikan deui kan sababna ari hate kedah ngretegeun seja abdi ngaluarkeun zakat fitrah sakula fardu karena Allah tuh dina hate bisi aya teh anu dikecapkeun diomongkeun sejak kaula abdi ngaluarkeun zakat fitrah sakula fardu karena Allah omean eta naon sabab galib salah teh ya ari galib salah kudu diomean kretegeun dina hate supaya jadi fitrah urang sadaya gitu. Sok memeh beres pada aya perusulan masalah zakat fitrah dantara minang ieu beunanya aos rada beurang teh gitu sebab terakhir gitu ini insyaallah kapayeuna aja deui nu geus siap sok pararoho kita teh lamun usul teh bisi isin masuk ke ngawakilkeun kan geus wano bade fitrah ti ayeuna kene hiji urang supaya salse kadituna meureun henteu kaburu-buru gitu ngan utamana sunat mah malaman lebaran eta teh tah teu ari cenah geuningan tah gitu ya eta para langkung saena kumaha wae gitu memang lebih Jogja menegene tanggal naik tanggal 15 naik tanggal 20 gitu jadi wae jadi eta teh ibu sadayananya kaihtiyatan ngaluarkeun zakat fitrah teh 3 liter setengah berarti akurnya nah gitu kaihtiyat ngajaga bisi kurang gitu utamana seperti itu tos paham tos ngartos dan nama kurang misal sama aja rek zakat fitrah ku acis aya nu dipertaroskeun ya pokoknya temenan zakat fitrah ku duit bacis ya pan eta nah setilu perkara teh ku kadaharan anu pokok di urang galibna beas anu alus gitu nya kumaha bu nya eta meureun upami acis mah urang masa dina beasna ya tah gitu bari eta teh kieu lamun urang zakat fitrah mawa acis beas teu aya nya meser we ka eta anu rek fitrah teh ka tokoh agama, ka ustad, ka ajengan, ka guru ngaji atau nabi ka imam urang meuli beas menang pamitrahan oge sah wae da eta mah hak pribadi nya sok sering dicarioskeun ku abdi ningeunannya ti payun oge lamun urang fitrahna kaluar ti eta alias ka penampung zakat milih benarnya di urang alias eta bias teh yang bagikeun deui dibagi-bagi aturanana meuli beas ti dinya teh sah naon sabab lain hak manehanana lamun contoh dikumpulkeun di Pak RT atau di Pak Manor teh mah he dinya tah beas anu dinya teu kene teh sah sabab umum gitu
Ari ngaranggal sok diomongan tetap we kudu bias pribadi lamun Bapak RT mah tah menang gini tadi jual heula ulah meuli bias menang fitrah di masyarakat ya gitu. Jadi kudu balikan deui lamun urang aya sah. Jadi kudu bias pribadi. Lamun di nomorang guru ngaji mah kegawe menang dari manehanana gitu. Martosu terus kudu dijelaskeun dinya. Mudah-mudahan ibu sadayana urang hasil rupa-rupa ilmu dina dinten anu ayeuna muga-muga masing tiasa ngamalkeun jeung ngamanfaatkeunana ilmu urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin khususna ieu teh kanggo pribadi singguri umumna mah kanggo sadayana sakali deui urang ngadua ka Gusti Allah mudah-mudahan urang sing panjang umur keur ngaraksanakeun saum di mana-mana saum urang muga-muga masing aya panampian Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina ibu sadayana katerangan disungkuring moal ditamahan di kamar di waktos parantos teu ngirinkeun mudah-mudahan anu saena sing jadi ilmu manfaat kanggo jisim kuring oge anu lepatna eta semata-mata kalau kagagabahan sim kuring muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngampura kana kalepatan sim kuring amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu tabaraka ala kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan amma wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasul haqqo bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi qadri wa miqdari Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun imama rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahaturkeun nuhun ka pangarsaan kana anu tos masih mazana tausiah kaulan sadayana mudah-mudahan urang sing tiasa ngamalkeunana sareng ngamanfaatkeunana amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan kabarokahanana mugi sing didugikeun ka urang sadayana naon-naon anu tos diaos ku urang mudah-mudahan leresna sing ditampi lepatna mugi sing dihapunten kalayan dicatet dijantenkeun amal kasayang pamukal urang jaga di alam barja amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu